Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kehan Razak ti Nekas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langkung ti payun sumangga urang sanggakeun puja sareng puji ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin urang sadayana mangruwu kanikmatan, utamina kanikmatan iman sareng kanikmatan sehat. Ugi ka urang tiasa kempal ngariung tina runtuyan kagiatan milangka patrem anu ke-38. Shalawat sareng salam mugia salamna lumungsur ka para kaluwargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tug dugi ka urang salaku umatna. Hadirin sadayana, serta acan dilajengkeun kana ibar pinunjul urang didugikeun heula tuntunan acara dina ieu kagiatan. Anu kahiji mangrupa bubuka, anu kadua pamapak ti pupuhu patrem, anu katilu ibar pinunjul ti koordinator pasanggiri dilajengkeun ku bendahara anu saterasna aya pangwilujengna. Hadirin sadayana, luyu sareng runtuyan acara nu parantos didugikeun tadi serta acana didugikeun bewara pinunjul baris kajanggakeun pamapak ti ibu pupuhu patrem sumangga dihaturanan. Alhamdulillah ku dibawaraankeunana para pinunjul pasanggiri patrem nulis carita Pondok Pecaheun janten Tawis Rengsena. Kagiatan milangkana patrem anu ke-38. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.